Pangkeun namanya Abi Haji balik deui ka wacana Sunda. Tidak ada dinten ayeuna banjir di Disub Kota Bandung. Dina Detikcom poe Jumat tanggal 26 bulan 3 2021 kejadian banjir di Disub Gede Bage Kota Bandung terendam ku banjir. Sajumlah bus anu diparkir di halaman kantor oge ikut karendam ku banjir. Selain eta para pegawai anu bade lebat ke kantor kedah diangkut ngagunakeun bak terbuka. Teu hanya eta anu bade lebat arus anu bade ngalangkung ka daerah dinya kedah teu tiasa dilewati satu acan banjir eta reda.